Faslun utawi ikilah iki iku pasal sawi yahillu bihum maqdirun alaih wa jarhu ghairi bikulli muhaddadin yajrahu yahillu halal apa jumlah hewan kang den kuasan nyopo alaihi ngataseka lanatuan hewan liyane maqdur alaih bikulli muhaddadin kalawan saban-saban kang landep yajrahu kang natuan ya kulli muhaddad kahadidin kayawsi wa nuhasin lan tambaga wa zahabin lan mas wa khasabin lan kayu wa qasabin lan pering sing adeng ngalogotanana kosob teh pering ulah salah ke besi dibaca perang atau jadi piring itu jelas ngalogotanana wa hajarin lan batu wa zujajin lan kaca illa zopron wasinan angin kukulan untuk wasairul izamil sakakaine pirang-pirang balu dan sakakaine pirang-pirang balu falau qatalahu dina kitab aslina falau qatalahu dina cetakan anyar mah falau kutila samiba mun kitabna meulina asli kes falau qatalahu mun ngridit falau kutila perbedaan setika falau kutila magalamun dan badani asyidin musakolin kalawan kang abad awasikolin wadadin nadawa kang abad kang landap kabundukotin kaya mimis wasautin lan cameti bila wasahmin lan jamparin bila nasrin kalawan ora ruruhit wala adin lan ora lalandep wasahmin wa bundukatin nadawa jamparin lan mimis ajarah wa tawanatu wa yasi wongu ing suaid atau anatuan ing suaid opan naslun nuruhit wa asara lana pakitihing dalam suada paudusami ambane jamparing pimuri ing dalam liwat suaid wa mata bihimalan mati ya suaid bihimagalawan karone jari lan taksir awin hanaga biubulatin adawan narima kacekek ya saydu ubulatin kalawan jaring atau raci kau asabau samun atau ngenani wing saya panjang paring bawa kau magatuni bayo sabi arbin kalawan tanah kang dukur
terpijabalina dawa puncak gunung rumah sakotomin ugari-gari logoloset minu sekitor patau saking jabal haruma maka haram ya syed haruma maka haram ya syed. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang bacakeun Fatihah kanggo Kiai Haji Dudung Banjarnya di payun raina pupus nyusul ayeuna lanceuk can matang puluh kakakna ku ari maot atuh mah kakakna heula aju karak adina ieu teh adina heula karak kakakna ya tapi geus karolot sarep umurna 80 leuwih aju lanceukna deui di rumah sakit teh jadi naon gitu ngaranna padeukeut tah bacakeun Fatihah khusus kanggo ajengan Dudung Banjar. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke ka keluarga besar tokoh Mas Tabrani Haji Husein. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Informasi tentang para donas banjir Bogor. Alhamdulillah kepedulian orang minggu kamari mudah-mudahan aya manfaatna tur mudah-mudahan diterima ku Gusti Allah Subhanahu wa taala jadi daf'ul bala jang urang kabeh kusebab orang sedekah kusebab orang peduli Allah teu nurunkeun azab ka urang sok sieun ngarembet bam dedengian teh mimiti Bogor belah ditu belah dieu nongton aya prak ka sorena Bogor belah dieu aju ka Bandung urang Bandung nempo orang Bogor kebanjiran isukna Bandung terus Surabaya tanah mentak urang mun tayang kanu bogana neuleuh mobil teh hargaan geuninganan sakumaha mobilan sing Arab imah gitu keneh na ngabangun puluhan tahun meureun ratus tahun DPR teh meureun hayang boga mobil mewah teh korupsi penyanyi neangan duit jang meuli mobil mewah teh nya nonggeng nya nangkarak
geus macem-macem ya Allah dagang aya nu ngurangan timbangan ngaleuwihan segala nyokot kreditan duit bank hayang babanda hayang boga. Alhamdulillah upaya-upaya manusia secara zahir hasil jadilah motor, jadilah mobil, jadilah imah mewah megah. Jagalah yang nyawas ya eta teh kos kitu teh hina deleukeun ya koe deleukeun ya koe ayo sia mobil sing arapung harga imah gitu keneh nu bogana jejeritan jeung siana koe sia bohongan sia lain istighfar jejeritan sia ayo ngararambah Masya Allah hayangnya hinana dunia tah ketika Allah nembongkeun kamahagagahan Allah lain sia nu aing ayo araku ku sia tah aku ku sia tah ku aing dirusakeun nu aing teh antak lamun urang ibadah masih keneh ngaku-ngaku ka diri urang ka ibadah urang eta mah ibadah TK nu kos kitu ibadah nu geus ulah ngaku-ngaku tuh awak do Allah ibadah do Allah lah rek ibadah rek henteu kumaha Allah bae terus ya seri sorangan ngarasa meureun lain kitu asana ya Allah ya Rabbi ulah di aku masih kene urang ngaku berangkat ke Cilongok ngaji di akun urang mun ke di sidang dahareupun Allah ai tanaga nu saha maka di aku ku sia hirup sia nu saha nu Allah ai tanaga nu Gusti pan sia sok ngomong la haula wala quwwata teu aya daya kekuatan kecuali Allah kunaon di aku atuh nah hijab antara urang jeung Allah ngaku-ngaku nu urang geus ulah di aku kabeh nu Allah mentak lamun urang geus bisa kabeh nu Allah hampang hirup keluar ti majlis sendal sahabat cokot janu Allah ieu rampang piributeun teh harampang nasaupna araratah kabeh nu Allah hatung geus atuh ka buah-buah kiai di orang kunyana geus kabeh aya batasan-batasanna syariat mendak jelema lamun nasaub bae tanpa syariat eta ngaranna tasawuf mikung syariat bae henteu nasaub eta ge syariat blow on ai koe dalo geus jarang kabeh ge ieu di blow on keun we geus urang sebab naon syariat bae henteu nasaub atuh mikiran zahir bae nasaub bae teu nyariat anu mikiran teh kumaha Allah bae lepas atuh kaluar di majlis sendal sahabat belah ditu aya tukang baso jeung mangkok-mangkokna dicokot jeung Allah ieu atuh kabeh eta kan karena teu make syariat geus kitu geus deuk salat ge lah aja sararang cenah wala zikrullahi akbar asal eling bae geus ka Allah kana saub mikung teu kos kitu mentak syariat zahirna tasawuf batinna bakal ngeunaheun timbul hakikatna dah ieu kitu ti sisi ti gigir ngadenge bencana teh mantak urang mun tayang ka Allah ulah sampaikeun kadatang ka urang adapun hajugu Allah disampaikan datamatu Allah iya ngan urang mangadua sebab urang hambana ku cara tolak bala istighfar mah bararisa kabeh ge teu make modal
nya sodako tah salgeus datang ka sodako merengken istighfar atuh teh ziarah ka kuburan badara rek gitu tapi coba ziarah ka adi ziarah ka kakak ziarah ka uwa anu bereun uwa urang karunya itu susah urang zarahan ka ditu yuk urang manjangkeun rahmi yuk urang ka ditu urang subeuseun dapuran tah urang sumbang dapurna embung mending ziarah ka kuburan we can nu menta ka kuburan hampang zarah ka kuburan mah paling geh mere kolotrak kadenya tuh nu kolotrak itu mah mana gede ilmu ge anu teu lokok kolotrakan mata eta nu gede anu kokolotrakan malah leutik duit kencring rame lantaran nilaina leutik kitu anu nilaina gede waktu ngegepok tilo kadeng kos wajib pengen di kantongna tilo kadeng nanaonan kadege ya Allah ya Rabb sarua ilmu ge beuki gede bagi tungkul sakumaha pare bener tungkul eueuh eusian gacung pare eta kitu kedeh jelema nah ieu urang kamari menang 72 juta. Alhamdulillah dibagikeun ke Bogor melalui adikula nu aya di Cilejet Haji Iim. Pakaiana 2 truk. Alhamdulillah tadi penting Bogor belah ditu dibawa di 2 truk. Berikut jeung aya tersisa aya anu lain tersisa anu nuturkeun sodako-sodako dibawa ka ditu 20 juta. Ternyata horenganan masih sangat membutuhkan. Bayangkeun ku urang kuari teu boga imah. Boro-boro pakaian imah ge eueuh. Dek dahar hese. Nu dibutuhkeun naon sakula di ditu nu dibutuhkeun mun bisa mah beas hajo pasak dagingan beseuti tari masak berarti kan tari masak kada sebab naon dibere beas atupan butuh sulu butuh minyak jeung sajabana ta eta kesulitan tetapi pas ka dieu mah geus ada garing-garing. Alhamdulillah nyana ngomentar nu dibutuhkeun ku ari beas maka untuk minggu kedua ieu dipersilahkeun ka santri donatur deui untuk menunggu selanjutnya kiriman beasna yang teh dioper ka ditu sangat membutuhkan terus didata kiai-kiai aya sabaraha jadi engke melalui kiai-kiai di ditu horenganan puluhan ya puluhan kiai pondok-pondok pesantren komo jeung ustad nama loba bahkan meureun nu lain ustad ge hajung aku ustad barang adanya donatur masuk kitu ka apa henteu di ditu mah emang di dieu gitu. Jadi begitu tak proposal ngabangun nah pondasinya dipoto pondasi batu emang teu nyahoeun gitu atuh kan kerja sama jeung DPR na bloon kan DPR na baheula teh mah kuari leuwih parah aduh ya Allah ya Rabb eta keur carita kerusakan tetep nu jujur mah jujur bae nu henteu mah henteu bae. Urang belajar jujur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dipersilakan untuk donatur deui poe ieu jang menambah-nambah naon kitu ngaranna cocobati Allah kitu keneh beas ditunggu kirimanana berikut baju nu layak pake bajuna cekulagen nu layak pakai
disurtil ku santri aya anu sleting geus teu jalan celana sleting teh jalan deuk nyalana naon atuh sleting teh jalan atuh gubal gabel aya deui androk eueuh kancingan ya ieu mah deres ge resep urang aduh kancingannya diharap di kancingnya ya memberen siap pakai nukos dia memberen ya saya cerita gitu nu layak pakai tapi eta gitu nyalakeun meureun teu boga ku hayang-hayang eueuh bikeuneun iwal teh eta eueuh masalah diaromean heula nah ieu jeung minggu selanjutnya anu bener-bener urgen sangat aya nu masih keneh can kajamah ku donasi lantaran teu bisa nyampe ka dieu nah ya nu keur penting mah langsung urang dituna nu bakal naon gitu ngabagikeun ka langsung jadi teu di posko-posko sasaran-sasaranana Masya Allah nah ya urang niatan lidafil bala supaya ieu ulah terus-terusan ulah datang ke daerah-daerah anu ku Gusti Allah can dikenaan musibah belah dieuna belah dituna siksa supaya ulah terjadi deui kurang peduli walaupun saperak dua perak walaupun secuil jang lidaf ini bala gitu para jamaah begitu datang dia dibagikeun aya informasi rek ngabagikeun duit watuh bunga heunana luar biasa sebab atuh bisa dibayar warikan ngarumpul keneh ke geus aya instruksi ti pemerintah geus stabil dipersilahkeun kembali deui ke tempat masing-masing ka mana balik anu aya keneh imah sapotong maka nyawa nu eueuh imah geus eueuh surat tanahna eueuh geus tinggal di meteran we kurang atuh dijieun surat anyar iya kan Masya Allah luar biasa sanajan geus dipersilakeun balik deui atuh kamana balikna imah eueuh geus teu kajahoan lahana belah mana seperti etalah aturan Allah Subhanahu wa ta'ala hina dunya teh hina mobil hina tuh ya pakaian teh hina jabatan teh hina lamun urang ngagung-ngagung dunia etalah anu bakal nyilakakeun urang Allah ditembongkeun jang supaya bahwa ieu dunia teh hina tah eueuhna naonan dinu bogana di mata Allah anu ditilai ku Allah adalah tauhidna nauhidkeun ka Allah asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah eta teh lain bicara tapi kayakinan lamun geus asal ti Allah diurus ku Allah balik ka Allah enteng hirup asalna urang ti Allah eueuh aya nu ngaayakeunna Allah geus aya di hirupan nu mere hirupna ge Allah salila hirup sehat nu mere sehat Allah digeringkeun ku Gusti Allah nu mere geringna ge Gusti Allah kadang teu puguh teu karu gering tanpa sabab aju cagerna ge kitu ke inget ka dongeng abah jelema sugih ringgus ka Jakarta geus ka Singapura bebeakan dilayadkeun ku abah naon ya geus pasrah we sakena teh mah selain obatan
coba sing gede hate, coba bae ka puskesmas lah, geus sapira puskesmas. Obatna gering eta kene nyeri ceuli eta, nyeri irung eta. Ngarek puskesmas banyak kos kita tuh batuk eta, asma eta. Geus sekolah geus ka Jakarta, geus ka Singapura segala geus beak ieu geus. Jaka banyareat mah ulah kitu janu nyageurkeun mah Allah lain obat, lain dokter. Tekadkeun nu nyageurkeun mah Allah. Sahadunya obat puskesmas ge atuh janu nyageurkeun mah Allah. Lain cenah kieu geus ka Jakarta geus ka Singapura. Iya tuh aya Allah can nyageurkeun mah sanajan ka Jerman ka mana ge. Nya iya tuh coba we ka puskesmas urang ulah teu nyareat teuing. Abah balik nurutnya nah ka puskesmas dina hatena mah lah sapira puskesmas. Obat nyeri huntu eta, ceuli eta, salesma eta, asma eta, obat jantung eta bae. Puskesmas jantung geus sakit saya aya tuh darurat. Itu jarang ge beli ka puskesmas teh geus lah asa-asa bae. Mariksakeun ya, obatna pasti eta keneh kan. Bawa diinum nya kunaon. Menang sajam 2 jam cenah ieu jeber rada ngeunah ini. Bener oge kira terus isuk dan nginum deui apa sekaligus bae paling obat diinum. Cak dia nama permen meureun atuh overdose tapi eta barang geus aya beres saminggu mah Masya Allah bener kiai cak yana bener kiai mentak urang ulah osok ngabaikeun ngecilkeun ka urusan-urusan nu cek hate urang leutik ulah berobat eta kadang-kadang kos kitu urang mah hebat we ka anu nu nyageurkeun makan Allah. Aya anu urang mana eta geus teu cager-cager komo manda ge teu cager. Jadi datang itu teh sakarang ngaran Abuya di Cidahu datang kadinya Assalamualaikum kuda nih waduh dia beureun geus berobat geus wow kadieu bebeakan. Mun aya umum ieu mah cenah naon garang tanggal bujang kaget lah komo kos kitu atuh cageran. Sambil bujang kaget. Geus obat tu paten mah geus teh cokoteun ku nya ieu teh rendemkeun kana cai inum balik buyana langsung nya dilaksanakeun di inum bray jangeunah ini awak coba saya tenang kan dia ujang kaget loba habak sama kana oh atuh langsung diinum deui cager ku bujang kaget doang. Eta kan ya Allah cak yana ngomong kieu mun ti kamari meurang teu kudu jujualan teu kudu kitu sia ngomong kos kitu eta teh Allah teh meakeun harta heula buku ku sebab hartana teu bagus. Ta eta rahasia ya Allah aya nu geus kadieu kaditu migrain geus teu nganggap obat-obat warung teu nganggap ka dokter geus diurut ka mana aya beta babaturan saya kunaon ieu aduh sakena hulu sopan ta bahasa hulu teh sopan. Nyeri hulu deres aya haan coba di belah kaler atuh ulu tah kunaon nyeri ulu cek cenah aduh jeung beueung aduh tadina meureun ngadarcap ejo sia mah kurang hak hulu ejo eta kos gitu tah ejo ieu kumaha geus ka mana aing geus ngurut sabaraha bulan ieu panyakit teh geus ka dokter ke sana ku prokol geus tah supira prokol ini coba ge ku prokol prokol di obat warung cek nya teh ulah sok nganggap kos gitu coba heulanan coba kunya ajureup besare udang sare teh plong ya Allah ya Rabbi cek ku ngeunaheun ieu
prokol kan eta obat prokol ulah kadengeun ku pabrik prokol be atuh aing pajar promosi ye carita obat-obatan dia untung aing disumbang be ku PT Prokol sia mah boleh bae dasarna hayang sia mah tah eta ulah sok ngabaikeun ka obat-obat leutik obat-obat warung inget kulai ima alal hak lain dongeng fiktif bener aja kula pesantren ke Banjar pan macul di Banjar teh macul haju ieu ka pacul meureun wiridanna poho hari teh teurak teurak waduh bacocor cek urang dieu mah getih atuh di ditu biasa diobatan segala sesuatu lah sapira kena pacul kan seetik cowok pacul tapi ternyata meureunnan besi makan ka lain deui nah kabelah dieuna terus ngagedean di pondok teh tah bengkak meureunnan bangsa saminggu nyeri bengkak balik ka dieu balik bebeja ka abah ka ibu kitu ka dokter bae cenah ka dokter ka Tangerang dokter geus segala rupa teh cager dokter deui teh cager deui geus kompres segala pindah dokter ngagedean daerah akhirnya dokter Kamal ka dokter Kamal ahli kulit teh coba ini mah harus dipotong iya aing berobat dipotong sakate teh geus leutik hate waduh mangkaning pemuda keneh besi ka hayang ka awewe kenyanan deuleu kurang hiji aya di embung oh siapa sok ka mana bae pikiran teh aduh aing kudu dipotong jempol masyaallah balik ka ieu teh harita keneh barang rek dipotongna ku dokter Kamal teh lah udah balik ka dia terus ditanya deui ku abah jeung ku ibu kudu dipotong cenah bu nanaonan sek nyinyin teu bisa motong eta dok ibu eta geus ada ku ibu dirawatan geus pokona mah marud koneng ku ibu almarhumah masyaallah koneng terus di bawangan setik wah asal atuh ieu badek digoreng meureunana diuyahan diaduk-aduk kolot baheula eta make daun cau di dina tatakanana teh daun cau kulutuk ulah di piring syarat meureun set dia guys mana nu nyeri di ieu heula di non di bubuynya sia bubuy dihaus datang ke asak ulah di dia di dapur gedeng geus teu daya teu upaya mana nu nyerina guys bu panas kene ulah loba omong ibu dokter sia cek cenah bari lalagaan ku dokter itu geus teu bisa ku ibu bae langsung Italian ku nyana es kumaha nyut-nyutan geus loba omong oh bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith lalagaan ibu sok lalagaan man ibu kula mah gitu guys jadi tepak ku cenah guys masyaallah alal haq udang subuh eueuh nyeri barang dibuka coplok tah nu nyeri na teh coplok sorangan betus coplok bae ya Allah ya Rabbi maha kawasa Allah mantak dipraktekkeun ku kula ta eta tah aya jelema mus nyeri induk dipotong ulah nurutan ibu kula ge aja gua makan koneng nah ti koneng uyahan terusan eta naon garang-garang bawangan aja doana Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi
sabara urang ya alal hak di sabara urang nu deuk dipotong penyakitna hampir serupa kos gitulah cala lagi aya nu menta ka Haji Pendi sarua praktek nama kos gitu paeh geus lain ngagede-ade paeh hampir jeung nyanana ya Allah tak ibu boga tarekah ti kolot seperti eta jadi ulah ngabaikeun urang ka dokter ya boleh ka dokter kan geus teu bisa can nyagerkeun mah Allah tadi kan nah inget aya jelema bisul di dieu baheula bisul gede geus dibirit salat ke pan baheula mah sok lobakan nu haju ambay-ambayan teh gitu tah baheula mah loba eta penyakit bisulnya merata eta bisul baheula mah jeung koreng penyakit anu merata di masyarakat koreng jeung bisul ya Allah tilu jeung cule maksudna eta baheula mah kunaon bae eta penyakit teh bener-bener kabehan garana ye asal isuk-isuk bae atuh nerepakan eta laleur itu eta cokot teh naspro digitukeun pan naspro doang baheula mah tuh obatna teh naspro baena naon ge batuk naspro korek naspro korek aya kita tahu teh naspro digitukeun asal isuk-isuk diperlukan naspro weh nah eta ieu dieu gede bisul bungkul tuh gede geus ka dokter geus ka mandat teh cager teh ka abah oh kalau saya iya dah kos gampang cek obat lain gampang geus ka dokter atuh dokter manu kieu moal bisaeun aju abah ka tangkal awi ka dieu tah aya nu hejo-hejo teh di handapeun tangkal awi teh tah sok anu kos lukut teh tapi aya daunan gitu tah coba cokot bro jaloba ieu tukang ini digesek-gesek ku abah sot nonggeng waplok kali nah siap balik kali itu ulah kena coplok digitukeun hees bareng di imah Masya Allah eta barang hudang plong bae eueuh nyerina dicabut kalaluan goreng nyaho kula tetangkal eta nu di handapeun tangkal awi teh anu naon ngaranna baheula mah nyaho eta paranti bisul Masya Allah lamun ku pandan tiis bisul di pandanan tiis ngan teu coplok tiis doang tiis lamun ku korong tanya na aju eueuh kakarak deuk bisul di korongan eueuh nyana gregeteun meunang ka korong aya tareka baheula takon kitu tapi lamun deuk kakarak deuk bisul da korongan coba ge sia ku aing di korongan sia eta cager eta tareka kolot asal meme kalau mentis eta mungkin jasa eta ka korong tuh ya Allah ya Rabbi itu kudu jaho eta tareka baheula tuh mandak cak kolot teh bener sama bebeja geus gede emang kunaon kekarak bebeja korongan ge moal jadi eta kolot baheula eta asal di korongan asal ndek jadi tapi kumaha korongna meureun nya atuh korong si eta mah pagon menjadi penyakit deh bae penyakit korong si eta mah tuh geus bagus dan nya nama tuh ka korong-korong jadi penyakit tah ieu mah balikan deui urang masih keneh ngayakeun sumbangan jang musibah banjir berikutnya nu sangat dibutuhkan adalah beas pakaian ge sami nu layak pake masih ditunggu untuk saminggu ieu hiji pasar ngalanjutkeun tentang praktek mencit kamari soal mencit hewan teh aya
anu makdur alaih aya anu goer maqdur alaih. Makdur alaih teh hartina anu bisa lindeuk ewana, bisa ditaklukkeun ku urang kaya ning domba kampung, munding kampung, sapi kampung lain embe leuweung, munding leuweung sapi leuweung, jeung hewan-hewan leuweung lain nu biasa ngaranna maqdur alaih. Aya anu goer makdur leuweung satokesit disebutna. Eta kapan cara mencitna hiji mun makdur alaih mah kudu dipegatkeun hukum jeung mari. Nah sunah jeung wadajae urat anu belah luhur. Lamun goer makdur alaih teu bisa dipencit beheungna lantaran leuweung kesit atawa munding kampung cuman ngusruk ka sumur, eta mah fi ayyi maudhi'in kana naonna bae nu bisa ku urang dipencit diraheutah tah kakarak datang kadinya. Kuari mencitna make naon? Nah ieu dicaritakeun di dieu mencitna ulah salah. Make alatna, alat paranti mencitna beusi salah komo di akhir zaman ayeuna. Ieu dicaritakeun ayeuna. Penting ieu mah. Ya hilu ibhu maqdurin alaih wajarhu ghairihi halal. Mencit hewan anu bisa dipencit dengan cara motongkeun megatkeun hulkum jeung marina. Tawah hewan goer makdur alaih ku cara jarh ditatuan nu bisa bae, ngusruk buntutna nu bisa, ngusruk ka sumur sukuna nu ngacung nu bisa dipejet eta bae. Ieu masalahna ieu cara parabot mencitna make naon bikulli muhaddadin yajrah, ku setiap anu seukeut anu bisa megatkeun kana urat anu dimaksud ku syarat. Lamun urang mencit hayam make alat anu seukeut anu bisa megatkeun kana hulkum jeung marina. Urang mencit domba alat anu seukeut anu bisa ngagereselkeun sakaligus. Munding sapi kitu keneh, onta kitu keneh. Contona kahadidin kawas peso golok meunang nyieun tina besi teu naon. Besi ku urang dijieun peso, dijieun golok, berangkat urang ka seat. Seat sok nyahoanan sia kolot-kolot teu lembur. Seat masya Allah tampiling we sia. Seat. Tuh, ayo sia ngomong deui sia. Ye. Lamun Cisoka, Cilongok tah, Cilongok Citi ieu. Ulah cita lembur seat teh make ci padahal mah seat. Jube babari ci seat teh lembur seat. Nah, atawa belah ditu kan naon kitu ngaranna? Naon kitu ngaranna pasar Ciomas teh? Pada rincang ka eta nyieunnan golok. Hayang anu hebat pangodokan. Ih, siapa di pangodokan eta tukang nyieunnan golok peso teh.
baheula mah urang mun liwat kanya tang teng trong geuletik mah eta si keur naon yen golok ih jaheut eta di pagodokan mah atuh geus teu kudu tang teng tong ya jaragonya nama besi dikit kan set ye mun aya besi bawa ka pagodokan jen golok set dipaut doang Masya Allah aja kumaha atuh teh kumaha jadi golok atuh henteu eta baheula Kangjeng Nabi Daud alaihi salam kaistimewaan kamonesan Kangjeng Nabi Daud alaihi salam dibere ku Gusti Allah mukjizatna besi berbagai logam tunduk di leungeun manehanna besi naon bae dijieun baju besi ku badanna besi teh dijadikeun baju kurang eta ku sebab bisa kumaha bae di modelkeun ana teh di leungeun Kangjeng Nabi Daud teh besi leuleus logam naon bae emas dimple-emple perak dimple-emple besi berbagai logam ku Kangjeng Nabi Daud di leungeun Kangjeng Nabi Daud mah nanaonan dek diipiskeun ku dijieun baju maka nyeunan baju perang baju perang ieu cetok perang asana lain cetok beureun nya ngaranna tah cetok mah budak angon pan paranti perang naon coba ngaranna helm siapa heran helm bodoh datang ka kolot paranti perang coba cetok paranti ngangon helm paranti motor yes ya ada tak kula besok inget ka jelema anu khotib eta teh naon gara bayaran khotib bayaran bareng hudang jam 11:30 guguran bae naik motor make helm kan datang pas kadinya azan pohonya ana helm teh dibuka langsung ka mimbar Masya Allah tuh jelema seserian kabeh pas inget-ingetnya anak baca khutbah alhamdulillah helm teh dibuka eta khotib bayaran teh kos kitu teh nah iya lamun cetok budak angon helm motor lamun ieu teh naon udung wajah disebut da teh naon ieu paranti perang tah ieu kan tah eta dijieunnan ku Kangjeng Nabi Daud nya nama ieu naon gara-garana nurut besi teh nurut mentak urang melet make eta doana Allahumma layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam Gusti muga ngaleuleuskeun ka hate sarwiti sakumaha leuleusna besi di leungeun Kangjeng Nabi Daud lah tuh besi nu sakitu teh astaga di kitu-kitu jadi tih jadi leuleus atuh hate wa komo bae atuh langsung penting muncilak we sarwiti pepe kena berarti ya aduh Masya Allah geus kikian bae tuh aya nu teu kitu tetep bareng dibaca tetep bae nu muncilakna nu maca kieu asana eta tanu aslina baca layyin qalba sarwiti kama layantal hadid li Daud alaihi salam maka dampe leuleus di Kangjeng Nabi dah kuari besi dijieun pesok besi dijieun golok kena seket muhaddad abe sakaligus ayam segar hareupeun set pesok mentak diukur heula ka buuk ka dieu set mun urang geus ngasah ukur ka dieu set kitu kolot baheula nah asal geus sah kulit ka dieu set dikitukeun heula set kada buuk krek asal geus teurak kana buuk atuh geus mun aya nyana mah geus coba leungeun set nu meh kakotok ka nyana heula kitu kan set gitu kene domba
Bismillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Set. Nu seukeut. Ya. Alat paranti mencitna model besi anu dijadikeun dibentukeun peso golok nu seukeut. Penuh hasin tambaga ge meunang zahabin emas dijieun peso golok meunang. Urang mah di dieu mun nyaritakeun emas dijieun peso, emas dijieun golok. Asana meureun muringkak bulu, tapi coba di Brunei. Di Brunei kan penghasil emas anu luar biasa, jelemana kan saeutik ngan sekian puluh ribu penghasil emas anu luar biasa. Matak Raja Bulkiah Brunei Darussalam, segala rupa emas, tempat tidurna tina emas, lawang nage etana emas, tatanjakna nage emas, terbang emas kabeh, asbak nage emas. Iya tempat micen, tempat micen. Naon kadang-kadang klosetna emas. Kamu Haji Pendi datang ke itu tuh, guys. Saya mau ke WC dulu, iya. Kunci kunyana. Tuh nggak ditek-terekan. Lain ngising. Kabel peso. Garpuhna sendok na piring kina emas haram ngan mah keur carita kemewahan dunia nyadakan boga kapal khusus, kamar khusus kapal, di kapalna emas tuh nyana geus ngasa bangga panghebatna ya dibanding jeung geus nu desa naonan nyana di urang mah lain eta pakai jelema Mas Tono Mas Darto jadi mas orang di pakai jelema di itu mana di Brunei mah di orang aja jelema pakai emas. Aduh Mas Kirdun ya emas tak misalnya emas dipakai di jen peso seket pakai mencit menang perak gitu kan. Kayu aya kayu anu teas model kayu nu sok dipake jalan kereta api eta mah kahujanan kaanginan teh kapan teu naon sabala puluh tahun ratus tahun ribu tahun eta kayu nu sok dipake itu di rel kereta api bau tambah kahujanan kaanginan kukumang eta kan hebat. Nah aya deui kayu teh modal di kayu di Kalimantan aya hiji kayu mun dipaku ge ngagenyai dipaku ge teh paku nu mileh ngagenyai eta mah masyaallah. Pokos tangkal kalapa di urang baheula eta tangkal kalapan kolot teh anu hideung itu diantep geus diantep dicai teh diangkat ke masih kene diantep kene kolot baheula makan gitu. Nah kuari ngabangun pan baheula mah ngabangun teh ngumpulkeun kayu lah sabaraha taun baheula makan gitu. Nah eta kayu kalapa nu asli hideung dirimbasna ge rimbasna ngagenyai-genyai mun dirimbas eta kayu kalapa masyaallah. Ya kayu bisa pakai masjid kayak ning kayu kalapa baheula atawa kayu kipaku baheula tiasa genyai ta eta bisa pakai masjid kayu kosobin awi ini sementara kurang dikitukeun trak sing ada tah asal geus dikitukeun tah nyeun hinis biasana awi hideung trak laikeun kadinya geus ulah make golok ka dituna kurang digitukeun set angkat kan tak eta seukeut besi teu percaya ka dieu hinisna ka dieu leungeun siana pokok mencit manuk mah geus ulah make peso ulah make golok make hinis mencit manuk mah cara nyieun hinis ulah kieu ye awi
dikitukan set aja dikitukan langsung ulah masukkeun tah pantek set kelaikeun renden dikitukan set potong tah eta sih ih atuh aya make cara naon ge atuh teu ye kosobin hajarin batu make batu diseuketan ku urang atuh biasa dibentukeun supaya seukeut teu masalah ja eta ge anu sok pake nyeuketan eta batu keneh bae Pak nu sok pake nyeuketan golok teh pangatu pangasahan atawa lain nu sok muter teh gerinda eta batu keneh baheula mah kan kuari mah dibesikeun aja teundeunang kita geuning baheula mah batu diseuketan bisa pakai mencit halal ya kemudian sujud kaca seket halal masalah halal mencit hewan anu bisa ditaklukkan kurang cara alat nu pake mencit nate anu seket mun besi geus dibentukeun peso golok anu seket itu kene tambaga emas perak termasuk kayu awi batu kaca nu penting seket halal ila zafran wasinan kecuali kuku urang mencit hewan make kuku haram manuk ya urang ya pejit ya kuku urang mempara ranjang geus diseuketan deui dikitukeun we bismillahirrahmanirrahim haram tuh ngaku sorangan kan jangan make haram wasinan make huntu haram ya manuk dikitukeun kurang set geger haram ke huntu atawa huntu anu coplok misalna aya jelema huntuna sajengkal misalna ye calinga sajengkalnya na haha ajuku manehanana atau coplok sorangan kurang diseuketan huntuna jet seukeut huntu teh seukeut di awak orang menurut ilmu kedokteran nu paling teas adalah huntu teh pang teas nu aya di awak urang bakal dibandingkeun jeung benda-benda lain huntu mah teas coba bae ge coba atuh huntu lamun teu teas deuk kumaha ngadahar dagingna deuk kumaha aja tulang ge eleh ku urang tulang ge eleh dikeremus ku urang eta berarti ku hebatna huntu mantak daharna 40 gayeman abe alus jadi orang mendahar teh bismillahirrahmanirrahim 40 ieu lain pan set budak tuh gayem-gayeman deui tah eta nu ngarusak mah kitu tah engke pankreasna jadi rusak khususnya jadi rusak dibere huntu urang teh kena ngagayem nah eta kena alus bagus gitu awak 40 teh lah cenah loba teh kiai mah 20 atuh 20 ge teu kaburu cenah ge 10 ge teh sia mah dasarna teu rek ngagayem ulah make huntu ulah make kuku ulah make huntu wasairul izam jeung berbagai tulang misalnya orang guari boga gading gajah kan teu has gading gajah diseuketan pake mencit haram atawa tulang maung kun tuas tulang maung seuketan kurang pake mencit haram atawa tulang gajah seketan kurang haram teu beunang huntu kuku tulang teh teman-teman teu meunang pake mencit masyaallah ulah
mentak teu meunang make kuku lantaran langsung Kangjeng Nabi nyarita ma'an rodam wa zikri Rasulullah alaih fakuluhu laysa sinna wa zufra naon bae nu bisa ngocorkeun kana getih jeung disebut ngaran Allah silakan dahar ke Kangjeng Nabi laysa sinna wa zufra selain huntu jeung kuku teu meunang ku Kangjeng Nabi diulah memantak huntu teu meunang lantaran huntu teh tulang sedengkeun tulang eta adalah kadaharan jin teh barang daharna tulang geus lamun kurang dipencit engke jin neuleukeun dipake mencit ke jin neuleukeun waduh makanan urang geus dipergunakeun anu kos kitu jin eta jin nyana teu resep mantak lamun urang boga gading gajah eta kan tulang gading gajah kemudian berbagai tulang eta kan kadaharan jin mun ku urang diurus pakai kipa diusapan kebal-kebal aya jinan eta kadaharan jin tah engke ku urang dikitukeun ngaroko bae urang teh make kipa tah jin ke nempel ka dinya set diome urang kebal-kebal urangnya jadi jin ji atuh coba bae ge deuleukeun jelema anu ngaroko make kipa kos jin atuh aja kos jin da oh komo nu pipa nu panjang nu badai sok badai kieu aju cing bol deh kan di dieu teu make kopiahnya make kaos hidung kieu ya urang deuleukeun nganya ji kita mah jin atuh emang jadi jin tadi nama kasurupan doang kasurupan bari jadi jin asli nah mun aya kiai ngaroko make kipa jin eta cenah pan kiai ge osok atuh kipa aing mah lain tina tulang itu teh rahasia pribadi teh jin eta kok teh tulang teh beurang pake mencit tantangan cek Kangjeng Nabi tulang eta kadaharan jin geus teu beunang dipake mencit sebab eta teh jin marah. Nomor kedua Habsyi urang Habsyi teh nu kafirna baheula mun pepencitan make ieu naon ka kuku geus Kangjeng Nabi paling benci tasabuh jeung kafir baik kuku anu aya di dieu maupun kuku nu panjang kemudian dipotong aja dipake mencit kuku jelema atawa kuku hewan sarua bae ulah teu meunang ta eta cara mencit hiji kudu make besi atawa naon bae selain daripada kuku huntu jeung tulang asal nu seukeut bisa pake mencit bisa pakai mutuskeun hulkum jeung mari halal tapi lamun make besi anu teu dicekel ku jelema boga naon kitu ngaranna make alat besi teu dicekel ku jelema pepencitanana haram pos ayeuna pepencitan teh ta pepencitan lain make leungeun jelema tapi make mesin haram nya mentek siga ade kuari urang masuk ka restoran siga ade urang ayeuna lamun meuli daging lah maningan urang mencit sorangan bae meuli daging sakumaha hebatna Australia misalnya saha nu mencitna di Australia cenah jelema agamana Islam apa kafir sedangkan mayoritas kafir kan urang teh lamun mayoritas kafir pepencitan urang mun teh nyaho haram urang kuari ka Bali di Bali mayoritas Hindu henteu nyaho urang teh anu mencitna saha haram hukumna atawa urang manggih embe geus dipencit di hiji daerah nu mayoritas kafir ya embe tapi nang mencit ya dideleu ku urang hukumna pegat marina pegat ieu mah halal ya ngan di daerah nu mayoritas kafir haram hukum
Tapi lamun orang manggih embe kemudian hasil mencit di hiji daerah mayoritas Islam kan gitu. Atuh ku di restoran orang ka Hindu ka Bali mayoritas Hindu di dunia teh nyaho urang nu mencitna sama mayoritas Hindu sanajan daging domba daging hayam sapi mayoritas Hindu haram kecuali aya khususnya restoran Ibu Aisyah muslimah eta mah geus eta halal tak urang masukna ka dinya mentak di Amerika mah di Amerika make label di Amerika mah restoran muslim di Amerika mah sebab naon gitu minoritas Islam beusi keliru jadi eta aya restoran muslim jadi urang lamun ka dinya geus teu sanksi deui lamun henteu make kos kitu haram tata di Amerika mah mayoritasna lantaran Kristen. Oh, aya urang lamun bulan puasa ke Amerika ka ditu. Nah, sekali-sekali ulin teh ulah dipuri be. Ya, ke Amerika tuh. Ha, di ditu aya. Nya, mun kopi muslim. Tah lamun restoran muslim. Tut, aya kabeh di Amerika mah aya blok muslim. Di Belanda komo di Belanda mah. Ya Allah. Masya Allah teh si budak. Atuh sapira Belanda tah deket Cikupa kakatu eta udah Belanda mah loba nu bisa bahasa lain bahasa Indonesia di Sunda di Belanda mah nu bahasa Sunda ge loba coba ge ke Belanda ka ditu urang obrol bisa bahasa Sunda kula bae keur ka Yogyakarta ngobrol tah ditanya ku kula ditanya ya juga form cik kula itu English dong ceknya nanti aja Belanda lah ceknya terus Holland itu aing mesti pajar teu bisa ku sia atau mesti pajar bisa jadi sanksi kan sia tah praktek ceknya na abdi ge di Bandung ya bule jadi bahasa Sunda ya mohon saya abdi di Bandung lami terus ayeuna terus di Belanda deui aya ka Bandung deui nuju Ameng we pan paseh amat teh budak bahasa Sundana atuh resep jadi di Bandung mah saya kerupuk jadi di Bandung mah peuyeum segala aju atuh segala sambal raos yo aing kadung make bahasa Inggris tadi bahasa Sunda aja bule bahasa Sunda Belanda bareng teh jeung kula terus lupa make bahasa Sunda be. Tapi kadang-kadang ayahnya nu kacaletot nanya, what is this? Nyawat. Kan bahasa Inggrisnya kan kadangnya kurang. Lamun hebat eta kan hampir teu kanyawan. Atuh teu kanyawan nama bahasa Arab. Kula di Madinah baheura jeung jelema teh ngobrol jeung urang Arab, ngobrol jeung urang Malaysia make bahasa Arab. Make bahasa Arabna bahasa Arab sakolahan teh. Kesel aing ngadengna. Kesel. Nyaritakeun anak teh lah nyarita segala kos gitu lah kos luas sih dia gede sekolahan eta ge Inggris kos gitu what is to me dah cangkel teu kadenge isi asa kos hah ya tetep bisaeun nu ka kitu aing puyeng bahasan jadi geus ulah kadenge anak eta bahasa Inggris lamun masih kene kadenge kuciwas-kuciwas kurang bagus lain hebat mantap Gus Dur nyaritakeun Amin Rais sehebat Amin Rais di Indonesia tetap enggak paseh bahasa Inggris sebab naon masih kena uga eueuh tapi Gus Dur coba ge ngobrol jeung sahabat paseh jasa Inggris geus teu kajahoan kuciwas eta jalma jeung Bill Clinton nya tuh ngobrol sahat coba bisa ngobrol ditonton ku sadunya biasa bae Gus jagona bahasa Inggris paseh jasa hartina paseh teh kan Inggris teh aya Inggris aya Inggris kitu Amerika Inggris kene aya Inggris New Zealand eta kan beda-beda tah bahasa Inggris teh istilah-istilah namun urang mah aya Sunda Bandung aya Sunda Cianjur aya Sunda kitu Cilongok anu hebat aya tuh eta kan beda-beda tah eta ge Inggris kok kitu geus beda-beda naon cara-carana. Nah ieu Gus Dur bisa menguasai Inggris mana bae
kos Arab urang ngaseng bahasa Arab Mesir beda, kemudian Arab Baghdad itu beda, kemudian komo ka Iran maka itu Persia geus lain Arab deui, kemudian ayeuna Arab Turki itu beda, komo teh Turki geus lain eta Arab keneh tapi lain. Beda deui jeung Mekah, beda deui jeung Madinah. Arab keneh tapi dialekna lain deui. Urang ka Mesir Arab keneh tapi kok lain deui. Yordan Arab tapi kok lain deui. Da lain-lain tah bahasa-bahasa teh. Jeung Arab aslina. Tuh, Arab aslina ge kan beda-beda. Aya anu ningratna, aya anu setengah, aya anu kampungna Baduy. Itu beda. Nah, urang ngadenge bahasa urang Pandeglang. Ayo kabaduikeun ka ditu. Sakapeung mah hayang seuri urang. Bahasa Baduy kos kitu tapi resep. Sakapeung mah urang teh rindu ka bahasa-bahasa kos kitu teh. Sakapeung mah greget. Nah, ieu bahasa-bahasa tah kos kitu ya. Nah, ieu balikan deui carita soal kitu pewencitan sing hade tah urang. Sing hade urang carita pewencitan teh nya alat-alat anu digunakeun model di Australia kan gitu tah alat iki diasupkeun tah hewan kadinya digedrukeun haram aya nu digedrukeun baheula mah kitu brek aya dipencet bari mah ieu na kitu bae diasupkeun huluna kadinya dijagal sup digiringkeun plek angkat deui plek angkat deui plek aya nu tilu sakaligus tilu dikitu geblek haram pencitan haram. Nah, hayam, lamun hayam makan muter, hayam. Model nu kuari hayam make jaket teh naon ngaranna? Naon ngaranna? Cikeun hayam di jaketan cikeun ngaranna. Tah, eta teh kapan mencitna? Apa teh perusahaan, aja perusahaan anu Cina misalna. Atuh kapan mencitna ge lain 100 200 bangsa poena ribuan. Atuh lamun mencitna gitu 1000 bet sengkleh anu aya mesin ieu hayam tah ieu hayam tarurun ka handap set muter ka dieu tah set di dia alat mencitna asal datang ka dieu jreg asal datang ka dieu muter sorangan cada jreg dijieun alatna seperti eta diproduksi di kucina jadi geus turun ka handap set geus mencitna aya deui alatna geus buluna geus kalaluar geus buluan atuh ngaranna ge diproduksi tah eta kos kitu bencit tah ieu turun hayam di luhur digiringkeun ka dieu ka handap celek ieu muter bae gitu datang ka dieu drag keputer deui datang ka dieu turun kos pabrik we kos sosotan gitu kos sosotan turun ka dieu dibadiekeun di dieu bencitna ka dieu turun haram mentek anak urang hayang meuli eta waduh aju di dahar mulai geus kahayang ngaji embung nonton TV terus bae ka bapakna galak ka emakna kitu keneh tarabna salah ulah ka jeung teh ceurik cenah hayang sikeun ulah engke bae di imah oh tilok di imah mah tempe mah ulah bawang siangiskeun bahas sekali-kali atuh beli chicken tak eta teh urang mah lain teu boga duitna lain teu kabeulina tapi ieu didaharkeun ka anak urang masyaallah mencit teh bener tah henteu kecuali chicken anu memang boga Pak Haji misalnya Haji Supendi chicken Haji Supendi jelas sama halal atuh lain Supendi ieu potongan sih eta boga eta halal berarti kan masyaallah tuh ya iyalah si hade urang carita tinggal ieu bakal dicaritakeun falau kutila bimusaqqalin wah beuki rame ka ditu mun aya hayam dibabet aya hayam manuk ditembak atawa dipanah ieu jangan lewatkan minggu depan lah ngabesan bae di situ.